Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sareng kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Nabi Sahanca. Awana patawa nganapikeun ieu jalma wujuba mujmain kana wajibna anu dirempukeun naon alaihi itu mah kadalikanya kitu sapertikeun makluman minaddin bitururuh ay makluman tegesna anu dikanyahukeun minaddini tina agama bitururoti kalawan nemrak kasolati sapertikeun pirang-pirang salat al-khumsi anu 5 itu sholawat aw sajadatin atawa sujud minha anu tetep tina itu sholawat wa zakati sareng sapertikeun zakat ae goeri zakatit tijaroti tegesna salianti zakat tijaroh fa inna fiha mangka sanyana eta tetep dina itu zakatut tijaroh kawalan ayat caritaan kodiman anu heubeul bi adamil wujubi kana henteu wajib biha dina itu zakat tijaroh walida sareng karena itu kawal layak purun teu kupur naon jahiduha jalma anu nampi kana itu zakat tijaroh apa damaedahkeun hukana itu kaul saha Ajayadi Imam Zayyadi wasaumi sareng sapertikeun puasa fi Ramadana tegesna dina bulan Ramadan wa huwa sareng ari itu saum eta al imsaku ngaker anil ukli tina dahar wasyurbi sareng nginum wal jimai sareng tina jima mina subhi halna tetep timimiti subuh ilal guru pindep mika surup na panon poe ma'an niati sarta make niat pikuli lailatin dina saban-saban peuting wal haji sareng sapertikeun munggah haji wal wudu'i sareng wudu bidomil wawi kalawan dinomahkeun wawuna wa huwa sareng ari itu wudu eta al ghuslu ngumbah wal mashu sareng ngusap ala a'dha'i kana pirang-pirang anggahota mahsusotin anu ditangtukeun itu a'dha ma'an niatin sarta niat mu'tabirotin anu diitung-itung itu niat au jaba atawa ngawajibkeun ieu jalma makana perkara lam yajib anu henteu wajib itu ma ijma'an kalawan ijma kadalika halna nya kitu makluman minaddin bidururah kaziyadati rokaatin sapertikeun nambahan rokaat aw sajdatin atawa nambahan sujud fi sholawati dina pirang-pirang salat al-khumsi anu 5 itu sholawat aw napa atawa nganapikeun ieu jalma masru'iyata kana anu disyariatkeun mujmain anu dirempukeun naon alaihi itu ma kadalika halna nya kitu makluman minaddin bidururah karrawatib sapertikeun salat rawatib ma'al faraidi sarta pirang-pirang salat fardu wal muradu sareng ari anu dimaksud birrawatib kulapad rawatib eta as-sunanu pirang-pirang salat sunat at-tabi'atu anu turut itu sunat lil faraidi kana pirang-pirang salat fardu wa fiha sareng eta tetep tina itu rawatib istilahun ari bahasa akhoro anu sejen itu istilah wa sareng ari itu istilah eta annahasanya na itu rawatib eta annawapilu pirang-pirang salat sunat al muaqqatatu anu di waktu-waktu itu nawafil biwaktin kalawan waktu mahsusin anu ditangtukeun itu waktin Fatarawihu mangka ari salat tarawih wal idu sareng salat id wa duha sareng salat duha eta rotibatun salat sunat rawatib alasani netepan kaul anu kadua lal awali lain kaul anu kahiji afada maedahkeun hu kana itu kaul saha ad-damiri Imam ad-damiri aw azama atawa ngajam ieu jalma alal kupri kana kupur bil mustaqbili dina zaman pikahareupeun bi ayya zama ku secara ngajam ieu jalma al ana ayeuna ayak puro kana kupur ieu jalma godan isukan
payak puru mangka kupur ieu jalma halan dina pada harita lianas tidamal islami karena sanyana ngalanggengkeun dina agama Islam eta sartun jadi syarat faida azama mangka di mana-mana ngajam ieu jalma alal kupri kana kupur kaparo mangka kupur ieu jalma halan dina pada harita walau azama sareng lamun ngajam saha asah sujalma ala fa'li kabirotin kana migawe dosa anu gede figodin dina waktu isukan falayab suku mangka henteu pasek ieu jalma afada maedahkeun hukana itu kaul saha al Bujairemi Imam Bujairemi au ala fa'li syai'in atawa ngajam si jalma kana migawe na hiji perkara ai au azama tegasna atawa ngajam ieu jalma ala ityanihi kana ngalakonan itu syai' bil hali dina pada harita mimma anu tetep tina perkara dzukiro anu dicaritakeun itu ma ai minal kupri tegasna tina kupur bi annawa ku secara niat ieu jalma ayak puro kana kupur ieu jalma fil hali dina pada harita aw taroddada atawa mendog mayong ieu jalma fihi dina itu kupri ai fil kupri tegasna dina kupur fattarodadu mangka ari mendog mayong eta tiryanus syaki anyar datang namang yunakidu anu ngabatalkeun itu syak jajaman niati kana pengkona niat bil islami kana agama Islam kama sapertikeun perkara ida taroddada di mana-mana mendog mayong ieu jalma hal yak puruna kupur ieu jalma aula atawa henteu wa inna makana sareng pastina kabuktosan naon at-taroddudu mendog mayong eta mukafiron matak ngupurkeun li anas tidak matal imani karena sanyana langgeng na iman eta wajibatun anu wajib wattarodudu sareng ari mendog mayong eta yunafi nganapikeun itu tarodud kana itu istidamatil iman kama sapertikeun perkara nakola anu nukil hukana itu ma saha al Bujairemi Imam Bujairemi an syarahir raudi tina sarahna kitab raud lawas wasuhun teu bahaya kuwas-was kana ieu kupur ail kupri tegasna kupur ai khoturihi tegasna ngaretegkeunana kana itu kupur ala balihi dina hatena ieu jalma wa taharrukihi sareng aya ngusikeunana kana itu kupur bi anjaroku secara berjalan itu kupur pipikrihi dina pemikiranana ieu jalma palayak pur mangkan teu kupur ieu jalma li annal waswasa karena sanyana waswas eta goeru munakidin henteu anu ngabatalkeun lil zazmi kana pengkuh pa inna dalika mangkasanya na itu waswas eta mimma tetep tina perkara yubtala anu dicoba bihi kalawan itu ma saha al musawwisu jalma anu waswas kama sapertikeun perkara apada maedahkeun kana itu ma saha as-Sarqawi Imam Sarqawi faidatun lama nuzila samang-samangsa dilungsurkeun naon qauluhu ta'ala dauhan Gusti Allah ta'ala wa yatubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa ing tubdu sareng lamun ngadohirkeun aranjeun kabeh ma kana perkara fi anfusikum anu tetep dina diri aranjeun kabeh autuhpu atau nyamarkeun aranjeun kabehu kana itu ma yuhasib mangka ngahisab kum ka aranjeun kabeh bihi kana itu ma saha Allahu Gusti Allah sako mangka masakat saha al mu'minuna jalma anu iman kabeh minal waswasati tina waswas wasako sareng masakat alaihim ka itu mu'minun naon al muhasibuhu
naon al muhasibatu ngitung-ngitung biha kana itu waswas panuzila tuluy dilungsurkeun naon qauluhu ta'ala dawuhan Gusti Allah ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la yukallifu henteu merdih saha Allahu Gusti Allah nafsan kana awak-awakan illa wus'aha angin kana kamampuanana itu nafsan ay ilama tegesna angin kana perkara tasaa anu jembar hu kana itu ma naon kudratuha mampuhna itu nafsu padlan karena aya ngunggulkeun minhu ta'ala anu tetep ti Gusti Allah ta'ala warohmatan sareng karena aya rahmat kanya ay fala yuakhid tegesna mangka moal nyiksa Allah ahadan ka hiji jalma bima ku perkara lam yaksib anu teu ngahasilkeun ieu ahad hu kana itu ma mimma anu tetep tina perkara waswasat anu waswas bihi kalawan itu ma naon nafsuhu hatena itu man naon nafsuhu hatena itu ahad li annal waswasa karena sanyana waswas eta laisa lain itu waswas eta bihtiarihi ku pamilihna itu ahad bihilafil azmi kalawan perbeda ngajam pa innahu mangkasanyana itu ajam eta yakunu kabuktosan itu ajam eta bihtiarihi kalawan pamilihna itu ahad wakti sabihi sareng ku ngahasilkeunana itu ahad min haitsu innahu dina sakira-kira sanyana itu ahad eta aqoda nekadkeun itu ahad bikol bihi ku hatena itu ahad alaihi kana itu ngajam au ankaro wallahu a'lam bissawab.